Korea karena ba'da mudatiti watil kar Korea ya Baitul Muqaddas saya di kampung Ariha ya. Jadi macam-macam beda pendapat dia. Pokoknya asup ka hiji kampung we. Tainas ya engke nya di mana-mana asup ka hiji kampung kudu sia bari dongko. Ya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Maksudna sujada teh hinaan dongko. Maka terjadilah para hadirin sadayana sampai kiwari penghormatan orang-orang Yahudi itu sok bari dongkok. Jadi lamun Nasrani mah kieu. Bro, mana bro? Nasrani ya. Woi bro. Ya ieu Nasrani ya. Lamun Yahudi mah kieu Pak. Aduh, camping ya. Ya. Ini Mas Adin ya. Kang Haji. Ya Yahudi ya. Jadi Mas Adi namun gitu Yahudi ya, ya, Haji, Malim, kuduna kumaha assalamu alaikum, arek santri, arek sawai, arek Mister Memet, komalahudin. Jadi kumaha assalamu alaikum urang mas, aman. Di mana-mana antara mumin jeung mumin sasalaman maka saduana pala dursana dosa tina saduana eta murulu ya. Makanya urang mah alhamdulillah ku kolot-kolot ti leutik selalu sasalaman. Urang mah kadang-kadang eleh ku si Jaya almarhum ngeludin nyawa masuk kaji muawana eta mah jelema serem eta mah sebenarnya salaman kabeh Jaya almarhum enak nyurang kawin nyurang kawin terus diseta ya eta malam masuk pengajian salaman kabeh bah nya teh bah jamaah mah wana eta si Jaya dulurna almarhum Haji Oyan ya orang itu orang Pabuaran muridna eta ya subhanallah eta urang apa kadang-kadang kapanggih sesalaman ge henteu kadang-kadang ucapkeun salam ge enak ku jelema PA sore mana oh eta osok emang assalamualaikum eta aku nu jadi nempelna di nu PA nya aduh ya Allah ya. Jadi sebenarnya entos baladur saya di antara pahala sunnah ngalihan pahala wajib teh di antarana eta teh ngucapkeun salam. Jadi pan aing ngajawab nama wajib, aing ngucapkeun nama sun teh eta ganjaranna gedean keneh ngucapkeun salam sebab berat momen hese ya. Jadi intinya terjadilah tadi nasawi paladur sadayana terjadilah eta penghormatan orang-orang Yahudi teh sok ngabungkuk maka ieu terjadi paladur sadayana di orang-orang Jepang, di orang-orang Sinto nya dipake manehna penghormatanna ngabungkuk ganti karena orang main nama penghormatan teh pala dosana nyata ku ngucapkeun salam terus beres ya pas kitu tah bangkawanna Yahudi akhirnya di suatu saat pala dosana geus beres teh ya geus ieu deui mulai damai deui tah alaleuceul deui lah eta Yahudi geus rame deui eta Nabi Musa pengikutna paladur sadayana ya gitu akhirnya sok ngalaksanakeun Jumat cara urang mah kan Jumatna mengoman orang-orang Yahudi mah poe Sabtu poe Sabtu suatu saat poe Sabtu teh tada saeutik nanya ke Nabi Musa ya
Cek Nabi Musa kamarana dak ya. Cara ieu mah malam Rebo nu ngaji aya tujuan atau genepan kamarana ieu mah lim. Aduh aya teh angkeun duit di lurah RW Makaruan geus pangulaan di ditu. Ya. Jadi udah gendu asa malam Rebo babagi duit eta lurah. Asa malam Rebo babagi kira-kira rehe moal ye. Rehe. Teu tanggung deh babagi duitna 500.000 deh. Kira-kira Mas Adin mau ngaji. Aduh. Jadi baladur sadayana ya ditanyakan ku Kangjeng Nabi Musa kamaran da cenah ieu teu jaruraah cek urang ngarala laut di mana di laut nya jadi asa poe Sabtu ka laut asa poe Sabtu ka laut gitu baladur sadayana henteu jaruraah ya akhirna ku Kanjeng Nabi Musa teh ya paladur sadayana dicaran la tak tadu pisabti sing adanya mane nitip aya poe Sabtu mah wayahna eureun ulah ka laut ulah ngarala laut cek Nabi Musa alaihis salam pan sok gogodan Muhammad lamun nu dicara mah sok lain deui lah sok lain deui cek Nabi Musa awasnya mulai enak geus kajeun geus mah si ayeuna teu dararatang ka masjid dina poe Sabtu ngan kede mah awas aing meunang wahyu ti Allah poe Sabtu mah wayahna se ulah ngarana laut makana urang lamun poe Jumaah mah sok pre sebenarnya pre ieu naon ieu pre teh santri siapa Jumaah pre teh lain molor poe Jumaah pre ngomong HP teu Jumat deui tanu kamari leungit motor manehna mah teu Jumat cenah eta mah teu mana unjuk Lampung pan HS ja ya pantes leungit ge jadi Allahu Akbar paladur prepe Jumat teh hiji si loba zikir abeh isuk-isuk berangkat ka masjid ai pre Jumat datang ke masjid jam 12 koma ayeuna mah jorna jam 12 kurang berapa 20 menit atuh katinggalan kene bae mah engke aya tangge geura gedeung ya paladur sadayana jadi pan kieu lamun datang urang dina poe Jumat dina waktu pertama sarua jeung korban onta di subuh kene beres salat subuh geus cicing teh balik deui ka imah arek HS ke arek kumaha ke di masjid pokona niat berangkat Jumat be di waktu kadua sarua jeung korban naon sapi jam 8 urang geus berangkat aya teh di Cijerah hah ngadon kieu aduh sarua jeung korban sapi datang deh di waktu katilu jam 10 berangkat ke masjid sarua jeung korban gibas nah bidayatul hidayah ada berangkat jam 11 sarua jeung korban hayang jago jam 11 sabarapat kiwari mah berarti sarua jeung korban endog lamun geus khotib naik ka mimbar eta mah endogna geus peupeus aduh Gusti Allah ya urang hirup hese jawabannya apa lihat lumayan dong mah ya kuring bahala keur santri kene Muhammad sebenarnya urang dicaritakeun ya datang ka ditu pas balik dipantau urang datang saya tabal PA tuh kieu geus kieu balik we sakali eta kobong ditanya Jumat teh Jumat kieu balik salat johor di kobong da kahesan tapi lamun ditanya Jumat bae gitu aja Jumat aduh Gusti Allah ya Rob ya tah eta pe Jumat teh paladur saya makanya disebut Sayyidul Ayyam kan kadang-kadang sok rada beda dina rezeki ramena sok rada beda
nya tak Kanjeng Nabi Musa ke baheula kitu ku sebab baheula pas naon gara-gara rehe maka Nabi Musa nyaran ka Bani Israil ka orang-orang Yahudi dah pokona pe Sabtu saya ulah kana laut lah geus bagian ibadah sisikeun waktu eta momen asa poe Sabtu laut teh geus ngejar bea wah kecepak atuh dak si Musa menang dengan teuing laut tuh beuh meunang ge mang Kendi saparupe no sampai di no poe sejen mah pokona deh di ngomongan si Musa di urusanan ayeuna nepikeun kalila-lila dak kamarana ku aing pan geus dicarang kamari mah tilu kali mah heueuh eta narurut ka aing ayeuna areueuh deui wae kamarana pan santri kitu eta dina ke cepekan bukul bak jangan setan goblok pino kabeh eueuh nu teu berjamaah hiji geus menang 3 minggu atuh goblok deui aya jelema tara ngaji yeuh setan makbur sia tara ngaji mah naon jeung kucuk cageut tah menang aya saminggu atuh edan deui kadang-kadang teu ngaji deui nya mun disadeng kuring nyorang goplokan ulah goplok tajuman beletak nepi ka pateuh-pateuh momongan eta harita tapi jadi kiai jelema lain bledak nya hampura segala macam menang saminggu atuh edan deui teu ngaji deui tah eta rada naon eta Yahudi deui bae eta Allahu akbar cek Kanjeng Nabi Musa kamarana deui wae budak Gusti ngaranna lauk deui bago cek Nabi Musa teh cara urang teh mah bagur ngaledek ka aing mangga deui pan hendak ka ini kitu gede ngaledek si setan datang ka ditu kalau teh Musa cara di dia mah awe marahin bola Kang Haji gaul cenah peapan ya Musa loba aya teh ya lauk ya loba ya hayang teh ditawaran segala kan lamun kuring mah rada kabita rek dibere lauk setan sia cek Nabi Musa teh kunu kirodatan khosin jadi monyet sia kabeh jadi monyet tak saya jadi monyet sia ge monyet jadi monyet Pak jadi monyet tak pokona nu ngalalau eta kabeh jadi monyet kabeh gara-gara teu nurut ka Kanjeng Nabi Musa alaihis makanya lamun jelema sok ninggalkeun Jumat jadi monyet gitu. Ya, jadi monyet eta. Paladur tah geus jadi monyet, paladur sadaya eta tuluйna dimaotkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bangkawarahinya. Bangkawara ya kudu mah. Ya. Allahu akbar. Paladur sadaya. Lata tadupi bisati sing ada cek Nabi Musa teh keur jaram ye ulah ngalewat batas dina poe Sabtu tapi ngalewat batas wae dina Al-Baqarah dijelaskeun akhirna dikutuk ku Nabi Musa alaihis salam kalawan parentah jadi di monyet tuluy dimaotkeun jadi jelasna dina surat Al-Baqarah nya Allahu akbar koski ieu horenganan Yahudi tawakhadna minum misaqan golizo nya kami cek Allah Subhanahu wa taala nyokot ti eta Bani Israil kana perjanjian maranehanana kalawan janjian geus loba kieu dititah ulah janji kan dititah ulah ngalauk dina poe Jumat janji dina poe Sabtu mohon janji moal aya geus waktuna udar deui nya janji lamun diturunan kitab Taurat arek iman nya datang kitab Taurat teu iman pokoknya loba lah mudar-mudar janji paladur sadayana
Allah Subhanahu wa taala wa akhadna misaqan golijo nyokot kami kana janji anu malindi tapi manehanana nyekal artina panaqaduhu maka manehanana mudar kana janji pan aya janji teh sarua jeung najar janji teh sarua jeung najar kuring ge cek Mualim Nurul ngaji arek barasa semen 10 sak janji wajib eta najar bahkan wajib ditagih lamun kitu namun geus ngomongkeun arek mere karunya lamun teu ditagih bahkan lamun maot ahli warisna kudu mayarkeun eta ya sok kadang-kadang isok poho isok sararieun nya kadang-kadang ka imah kiai pangbelikeun kitab Riyadhus Shalihin aya pohona jeleumana eueuh deui ka mana boah geus meuli urang mah kitab mana geus ieu nya kiai pangbelikeun kitab Nasuhul Ibadah insyaallah coba ke pangbelikeun nya belikeun eueuh jeleumana paladur sadayana eta sok kadang-kadang kitu momen nya eta janji maka paladur sadayana cek Allah Subhanahu wa taala pabima naqadihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillah Allahu akbar ya bana naon makna majaidah maka dina bab idopat dina alfiah dijelaskeun jadi lamun ayeuna aya ba sababiyah kaslangkuma paladur sadayana eta makna teu boga makna jaidah ngaranna jadi takdir mah seperti pabiroh matin takdir mah aya pabima rahmatin takdir mah aya pabiroh matin model di dieu pabima nakdihim takdir mah aya pabinakdihim nya kalawan sebab mudar janjina kalawan sebab mudar janjina kabeh misaqahum kana janjina kalawan sebab mudarna kabeh kana janjina kabeh jidah nomor kedua wa kufrihim jeung kufur ka Allah Subhanahu wa taala nomor katilu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haq pak etilu gede hiji sebab mudar janji dua terpercayakan ayat-ayat Allah tilu mengerikeun ieu wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq jadi Bani Israil ieu bah tong waka jelema biasa nabi ge wani dipaehan makanya wajar perang ayeuna budak leutik digempur ibu-ibu digempur kabeh entong aduh lamun aya tingali ka dinya nya tong boroning budak leutik ayeuna paladur sadayana ibu-ibu nabi ge dipaehan bener teh Nabi Yahya dibunuh kan nya paladur saya Nabi Yusa dibunuh kan lamun ayeuna urang aya jelema maehan kiai kira-kira kumaha eta jelema ieu mah bah nabi Allahu akbar maka bisa ditingali kiwari paladur sadayana nya loba ayeuna cenah dina perang ayeuna paladur sadayana budak leutik enggak ada kemanusiaan timang tiba heulana saya nabi ge dipaehan waqatlahumul anbiya bi ghairi haq nomor katilu paladur nomor kaberapa nomor kalima wa qaulihim qulubuna gulpun jeung ku sebab omonganana manehanana ngomongkeun hate kami maka tutup pikeun naon pikeun narima ayeuna naon pikeun narima ucapan anjeun Muhammad hate kami geus katutup qulubuna gulpun bung narima kan cek orang-orang Yahudi cek Allah Subhanahu wa taala lain katutup kusia tapi bal toba Allahu alaiha bi kufrihim Allah memang haja nyetempel kana hate-hate sia ku sebab sia kufur pala yu'minuna illa qalila teu ariman sia ing saeutik jadi orang Yahudi mah keur datang ka Madinah Kanjeng Rasul eta nu mantengan saeutik barahasi ka Madinah 13 Pak 13 dina sawi di antarana Abdullah bin Salam
jadi tong kaget mungkin di ningali ayeuna Israel kos kitu kos kieu lah Yahudi kos kieu Pak aiku negara urang dipake kieu lah eta Amerika benar tuh standar olahraga Amerika standar pelajaran Amerika standar pendidikan Amerika eta pelajaran kelas 3 SD teh jadi itu standarna pan disebutna kurikulum ngoman standar teh kudu pelajaran 3 SD teh kudu kieu standarna teh di itu di Yahudi heunya ayo urang kudu kumaha urang mah ulah nuturkeun itu tapi urang mah kudu nuturkeun Kanjeng Rasul sanajan ayeuna cenah teu gaul kiai arek gaul arek teu gaul aing mah prinsip arek nyekel ajaran Allah jeung Kanjeng Rasul beres makana lamun ayeuna mah lamun beda we urang sebenarnya terlalu tasawuf lain tasawuf daripada nuturkeun Yahudi ayeuna pakaian geus gaya Yahudi bener teu mau loba awewe make lepis biritna segede naon boa di wadahan ayeuna nyetrek beuh mangken di heuh nya awewe make lepis dia cuma mawa motor naon ngaranna Scoopy aduh jambu kamari nu raga awewe nya geulis sunangan nu ngerak pan arek dicabak doraka teh dicabak nulungan loba lieur teh dina masa nulungan kudu bari nyelegemnya aduh pan aya awewe mah man motor tengah lain sisi lain laun teh kenceng teh bisa beuleut pan eta mana rada teu pantes lah awewe mawa motor nya jadi ngalirkeun kadang-kadang disodok kadang-kadang katabrak ngadat kurang dicarekan tapi na cenah emansipasi lain emansipasi eman Sulaiman meureunna nya Allahu akbar jadi geus gitulah zaman akhir zaman Kanjeng Rasul di mana-mana geus tobat paladur sadayana awewe naon niru-niru lalaki niru awewe nandakeun eta teh akhir zaman geus deukeut kana kiamat seueur teh seueur makana ieu mah loba asal zaman kuring leutik mah awewe teh loba teuing nu nyalek nya loba nya ke zaman Soeharto mah teu pati teuing ayeuna membadag mangkene awewe calut awewe kan subhanallah keur Megawati jadi presiden raribut eta Allah raribut ulah cenah ada awewe eno emansipasi eman Sulaiman meureun paladur sadaya tak itu begitulah paladur sadayana nya orang-orang Yahudi bahkan ke ditambahan deui kupurna lain ka Kanjeng Rasul kebah 2 minggu deui kupurna lain ka Kanjeng Rasul tapi termasuk ka Nabi Isa alaihis salam wa bi kufrihim wallahu a'lam bissawab. Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa angin bihaya alatin dina pirang-pirang haya alatin haya ala sholah haya apalah
fayuhaukilu maka kudu muhauqalah al mujibu saha anu ngajawab. Aya tegasna yaqulu ngucap si jalma biha dina muhauqalah biha dina non hayya alatin la haula wala quwata illa billah kana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat tegasna la tahulu tayadaya an maksiatil lain dina ngajauhan maksiat ka Allah illa bihi amin kalawan Allah. Wala kuwata sareng taya kakuatan ala taatihi kana taat ka Allah illa bima'unatihi angin kalawan pertolongan Allah. Wa yusaddiqu sareng benerkeun si wong ayaqulu shadaqta wa barirta tegasna ngucap si wong shadaqta kana lapat shadaqta wa barirta marrataini kana dua balikan. Ayat tegasna sirtaja biroin tegasna jadi anjeun kana anu ngagaduhan bagus khairin kasirin tegasna kabagusan anu loba. In sawaba lamun taswib itu si muajin ay atabit taswib tegasna ngadatangkeun itu muajin kalawan taswib bisubhi dina waktu dina ajan subuh wa yaqulu sareng ngucap si jama pi kalimat iqamah dina dua kalimat iqamah aqamahallahu wa adama wa ja'alani min solihi ahliha kana lapat aqamahullahu wa adama aqama ngajenengkeun kana salat Allah sallallahu wa adama sareng ngamayekeun Allah kana salat wa ja'ala sareng muga ngajadikeun Gusti ni ka abdi min solihi ahliha tina anu beres kabeh ahlina salat. Wa sunnah sareng disunakeun likulin kasaban-saban min muazinin dan ajan wa mukimin sareng anu qomat wa samima sareng anu ngadengina ajan dan qomat. Ayu sholiya yen maca sholawat itu kulin wa yusalima sareng maca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bada pirogihima dina sabada beres ajan jeung qomat ay bada pirogi kuli minhuma tegasna dina sabada beres saban-saban dina ajan jeung qomat intola lamun panjang pasurun naon pamisah antara ajan jeung qomat wa ila sareng lamun teu panjang wayakpi maka cukup lauma kana ajan jeung qomat du'aun wahidun naon doa anu sahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari sunnah bahkan Pak kieu nya sanajan keur maca Quran eureun keur zikir eureun keur ngadoa eureun nya kitu nya. Jadi lamun keur kegiatan naon bae ajan eta sunnahna eureun heula keur ngaji ge eureun heula lah kaladur sadaya dengikeun ajan ngomong keur ngobrol
heula wayah sabaralilan bah ajan paling ge 5 menit teh cicing heula mantap naon ta carana lamun aya bahwa awajan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jawab seperti anu muadzin ngumandangkeun ila pihayalati jamana salim opat jaya kecuali dina pirang-pirang hayalati hayya alas sholat ya terus kan dituna hayya alal palahan berarti opat ya payuhau kilu al mujibu maka didinya mak kudu maca hauqalah teh naon baca didinya yaqulu biha la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah hayya 'alal falah la haula wala quwata illa artina paladur sadayana la taulu an masyiatillah daya-daya pikeun ngajauhan dina maksiat ka Gusti Allah jeung daya kakuatan pikeun taat ka Allah angin kalawan pertolongan Allah urang bisa ngajauhan ayeuna pikeun ka cicing di dieu aturan menonton TV maksiat tapi cicing di dieu malam rebo mangke di nya ieu adalah daya Allah urang daek ngaji ieu adalah kekuatan jangan badeug asa cijerai ngamadengan keneh nu teu ngaji malam rebo daripada anu ngaji bener tuh loba anu ngaji loba anu ngaji hah subhanallah Allahu akbar kadang kegiatan naon-naon paling lilana ge nepi jam 9:30 lewat 10 menit da kadang-kadang can tulu da meujeuna jadi idealna sare teh para hadirin sadayana sebenarnya mah jam 11 sampai jam 1 idealna tah eta waktu sare anu tepat lamun geus 2 jam di eusi eta mah urang kuat deui teh urang tapi lamun geus jam 12 atau jam 1 ulah eta naon para dosa eta teh jadi kekuatan bener karaos tapi lamun urang bisa sare komo lamun memena jam 10 geus sare paladur sadaya eta teh kekuatan ti urang lain deui makanya sebenarnya mah sare ulah penting-penting deui mungkin di jam 1 gitu begadang eta teh hese udang tahajud sebenarnya ya karang paladur sadayana wayasduku ayyaqulu sadaqta wa barita wa ana ala jalika minas sahidi marotaini paladur sayana in sawaba lamun taswib sa ngajin ayat tabi taswib tegas tengah datangkeun ayeuna sa si majin teh ya kana taswib pisuhi dina salat subuh ya cek abah bawa wabda as-salatu khairum minan naum tulen Pak jadi as-salatu khairum minan naum di Mekah mah kieu minan naum di Mekah as-salatu khairum minan naum di Mekah mah kieu Bang bukan di Cijerai rumah gua ya naum di Mekah mah kitu eta ngaranna taswif maka jawabnya beda eta sodaqta wa barirta wa ana ala zalika minas syahidin tegasna jadi anjeun anu ngagaduhan kabagusan anu seueur ya
beda deui tadina eta. Ulah jawabna ulah as-salatu khairum minan naum. Cuk mangke ditu ya as-salatu khairum minan naum. Beda mangke eta mah sodaqta wa barirta. Wa ana ala jalika minas. Saya seperti di surat Atin disyariatkeun Pak. Maca ieu ya. Maca surat Atin. Amun beres surat Atin bala wa ana ala jalika minas syahidin. Namun tungtung surat Atin. Misalkan imam maca surat Atin eta sunnah bala wa ana ala jalika minas syahidin. Ya. Wa yaqulu beda deh. Wa yaqulu fi kalimatil iqamah aqamahullah wa adama wa jalani min solihina dibuang nuna min solihi ahliha gitu. Sebab syarat mudhof teh eta kudu dibuang tanwina atau nun jama muzakkar jeung jama muannasna nya. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah. Jawabna paladur sana aqamahullahu wa adamaha wa ja'alani minas sholihin ahliha. Ayeuna bidayah mah nabidayatul hidayah masan madamatis samawati wal coba teman Nabi daya mama damatis samawati wal aya di dia mah naon wajalani min solihi ahliha doana eta bah beda mualimnya jeung Nabi daya tambahna madamatis samawati wal ard gitu min solihi ahliha wa terus madamawati samawati wal. Jadi kumaha madamati samawati wal eta tambahna eta nya gitu wajalani minas solihin yaqulu biya Allah itulah. Terus baladur sadayana wa sunna likulli min muajinin wa muqimin wa samiha jeung disunahkeun ti anu ajan jeung anu qomat jeung adeng ajan jeung qomat yen maca sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sabada beres ajan. La ilaha illallah ba'da pirogi minhuma intola paslu bainahuma lamun panjang naon pamisah antara ajan jeung qomat. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wa ila sareng lamun teu panjang antara pamisah nya antara ajan jeung qomat pala dosana payakpi lauma adua maka cukup ngadoa be berarti la ilaha illallah langsung qomat berarti mah nya maka didinya cukup ngadoa Allahumma rabb hajihi dawatin tam eta naon ngaranna pasunahan dina ajannya banyak can geus dina takrib masa tiba iya resepna paladur sadayana ahli sunnah wal jamaah teh ahli sunnah wal jamaah teh namun bapak-bapak ngaku ahli sunnah wal jamaah naon-naon anu disunahkeun dina kitab anggo ulah ngaku ahli sunnah wal jamaah masih kene nyebutkeun sunnah ieu aku mah ahli sunnah wal jamaah ai qobliyah tara badiah tara ngajawab ajan tara
Wahabi eta. Aku ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau kasunahan aduh ya ahli sunnah wal jamaah calang gitu.